Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fiddin rahimakumullah. Saudara-saudariku dimanapun berada, teman-teman sekalian, dalam kesempatan kali ini karena kita sebentar lagi akan memasuki Idul Adha atau Idul Kurban, maka alangkah baiknya kita tahu ilmunya dulu, minimal dari satu kitab, yaitu kita akan kaji bersama-sama kitab Fathul Qorib. Ini halaman 62 fi ahkamil udhiyah. Lihat ya, ini halaman 62 fi ahkamil udhiyah, menjelaskan hukum-hukum udhiyah atau hukum-hukum kurban. Nah, pertama saya akan maknai dulu dengan makna bahasa Sunda ya. Dengan makna bahasa Sunda, nanti tenang, kalau yang tidak mengerti akan saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Atau saya akan jelaskan juga sedikit. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahullahu ta'ala. Faslun, ari ieu eta hiji pasal fi ahkamil udhiyati anu tetep dina netelakeun mertelakeun pirang-pirang hukum udhiyah atau hukum kurban. Ari itu udhiyah teh bidommil hamzati eta tetep kalawan ngadomahkeun hamzahna. Udhiyah didomahkeun hamzahna fil ashari dina qaul anu masyhur. Wahia sarang ari itu udhiyah ismun eta hiji ngaran. 5 pikeun perkara sato yudbahu anu dipencit itu mah minan naami ti pirang-pirang tina pirang-pirang ingon-ingon. Sato ingon-ingon sabangsaning onta, sapi, domba. Yauma idin nahri dina poenan idul kurban atawa poe hari raya mencit, hari raya penyembelihan kurban. Wa ayyama tasyriqi jeung dina pirang-pirang poe tasyrik nyaeta tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Taqarruban karena ngadeuheus ngadeukeutkeun diri ilallahi ka Gusti Allah Ta'ala halna maha luhur Gusti Allah. Wal udhiyatu jeung ari udhiyah sunnatun eta sunnah muakkadatun anu dikuatkeun. Sunnah muakkadah alal kifayati netepan kana kifayah. Faida ata atuh di mana-mana ngadatangkeun atawa ngalaksanakeun biha kana eta udhiyah saha wahidun hiji jalma min ahli baitin anu tetep ti sawarehna ahlu bait anggota kulawarga kafa maka nyukupkeun itu wahid an jami'ihim pikeun sakabehna itu ahlu bait. Ahlu bait teh anu aya di imah, tapi secara makna henteu kudu saimah sabenerna mah. Sebenarnya tidak harus satu rumah. Yang penting ada dalam satu keluarga satu nafkah. Wala tajibu jeung teu wajib naon al udhiyatu udhiyah illa bin nadri angin ku dinazarkeun atawa ku nadar. Wa yujzi'u jeung nyukupkeun fiha dina eta udhiyah naon al jad'u sato umur sataun minad dha'ni tina domba wa huwa sareng ari itu jad'un al jad'u ma eta perkara lahu anu eta tetep pikeun itu ma sanatun ari sataun wa ta'ana jeung asup itu mah fissaniyati dina taun kadua. Jadun itu umur sataun, asup kadua tahun. Wassanyu wa ataf kana al jad'u assanyu. Wassanyu jeung nyukupkeun naon sato nu umur 2 tahun minal ma'zi ti golongan embe
Wa huwa sareng ari itu ma'zun ma eta perkara wa huwa sareng itu sanyun ma eta perkara lahu anu eta tetep pikeun itu sanyu sanatani ari 2 tahun isim tasniyah 2 tahun wa ta'ana jeung asup itu mah fisalisati dina tahun katilu wajeng nyukupkeun naon asanyu sato umur 5 tahun 5 tahun minal ibili ti golongan onta jadi ti onta mah 5 tahun kalau dalam unta sanyu itu ukuran dewasanya unta itu 5 tahun ukuran balignya unta itu 5 tahun ma eta perkara lahu anu eta tetep pikeun itu mah khamsu sinina nah ini dijelaskan khamsu sinina ari 5 pirang-pirang tahun wa ta'ana jeung asup itu ma fissadisati dina tahun kagenep wasanyu jeung nyukupkeun pikeun kurban naon sato umur 2 tahun minal baqori ti golongan sapi nyaeta mah perkara lahu anu eta tetep pikeun itu sanyun sanatani ari 2 tahun wa ta'ana jeung kaasup itu mah fisalisati dina tahun katilu wa tujzi'u jeung nyukupkeun pikeun kurban naon albadanatu onta badanah an sab'atin pikeun 7 jalma istaroku anu rurumbungan itu sab'ah fit tadhiyati dina kurban biha ku itu badanah wa tujzi'u jeung nyukupkeun naon al-baqaratu sapi an sab'atin pikeun 7 jalma kadzalika eta nya kitu deui sapertikeun badanah wa tujzi'u jeung nyukupkeun naon asyatu hiji domba an wahidin pikeun hiji jalma an syakhsin pikeun hiji jalma wahya sareng ari itu naon wahya sareng ari itu hiji syat afdalu eta leuwih utama leuwih unggul min musyarakatihi tinimbang rerejeunganana rurumbunganana itu si sakhsun fi ba'irin dina hiji onta wa afdalu anwa'il udhiyati jeung ari pangunggul-unggulna warnaan macam udhiyah atau kurban ibilun eta unta summa baqarun tuluy nu kadua sapi summa ghanamun tuluy anu katilu domba. Nah, segitu saja dulu ya. Kita akan jelaskan dulu menurut penjelasan bahasa Indonesianya ya, bahasa nasional. Nah, kita akan menjelaskan hukum-hukum udhiyah. Pertama, apa sih udhiyah itu? Udhiyah dalam bahasa Arab itu didomahkan hamzahnya. Itu diambil dari kata ad-dhuhwah atau dari kata duha waktunya ya. Waktu karena waktu penyembelihannya itu adalah waktu duha. Maka jadilah dimustaq jadi udhiyah. Didomahkan hamzahnya menurut kaul yang masyhur. Ada juga yang mengkasrohkan ya sebagian. Tapi yang masyhur itu didomahkan jadi udhiyah. Apa itu udhiyah? Udhiyah itu adalah ismun lima yudbahu. Kita lihat di sini ismun lima yudbahu minan na'ami yauma idin nahri wa ayyamat tasyriqi taqarruban ilallahi ta'ala. Yaitu adalah nama atau suatu nama bagi hewan yang disembelih dari golongan hewan-hewan ternak, yaitu hewan ternak itu disebutkan dalam penjelasannya, dalam syarahnya juga Al-Bajuri, al-ibil ya, unta, bakor, sapi, dan juga kambing atau domba, atau dan sejenisnya, seperti kerbau, itu termasuk dalam jenis sapi atau an'am juga. Nah, disembelihnya ini khusus yauma idin nahri, hanya di hari
kurban dan ayyama tasyriqi, hari-hari tasyrik. Di sini disebut ayyam. Ayyam itu jamak taksir dari yaumun. Kalau yaumun itu satu hari, kalau ayyam itu beberapa hari. Nah, di sini hari-hari tasyrik itu maksudnya 3 hari, karena 3 itu termasuk jamak juga ya. Jadi 3 hari tasyrik itu adalah 3 hari setelah Idul Nahri yang mutasil, yang bersambung. Artinya, kalau Idul Nahri atau Idul Kurban, Idul Adha ini tanggal 10 Dzulhijjah, Ayyamut Tasyrik itu berarti tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Tujuannya adalah takorruban, untuk mendekatkan diri ilallahi ke Gusti Allah Ta'ala. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya dinamai kurban juga. Kurban itu kan dari koroba juga, artinya mendekatkan. Maka dengan adanya kurban ini diharapkan kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa meraih ridho Allah. Karena ridho Allah itu, surga itu tidak bisa diraih dengan kita malas-malasan, tapi harus ada pengorbanan. Khususnya bagi yang mampu untuk berkurban dan menyembelih hewan, maka dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan untuk berkurban. Sebagaimana hukum yang disebutkan di sini, wal udhiyatu, dan udhiyah itu sunnatun muakkadah. Jadi sunnah yang sangat dikuatkan. Atau mungkin bagi Rasul ini wajib, karena Rasul adalah panutan bagi kita semua. Rasul selalu melaksanakan al-kurban. Nah, sunnah muakkadah ini adalah alal kifayah, artinya jika seseorang faida'at tabiha wahidun, jika satu orang dari anggota keluarga melaksanakannya, maka cukup untuk yang lain. Dan tidak wajib udhiyah kecuali dinadarkan. Udhiyah ini bisa jadi hukumnya wajib. Kalau bagaimana? Kalau yang kurbannya ini menadarkannya, saya nazar ingin kurban ya. Dinadarkan kurbannya, maka kurbannya ini jadi wajib hukumnya. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan hewan-hewan yang cukup syarat untuk dijadikan kurban. Yang pertama yaitu domba ya. Domba itu al-jad'u minad do'ni, artinya harus berumur 1 tahun. Ya, 1 tahun batasannya. Ketika sudah 1 tahun masuk usia 2 tahun, maka itu sudah cukup untuk dijadikan hewan kurban. Lalu yang kedua dari golongan kambing nih. Nah, kambing kacang itu minimal usianya sanatani 2 tahun dan masuk ke usia 3 tahun. Kalau untuk unta, nah beda asanyu di unta dan asanyu di ma'zul. Kalau asanyu minal ibil itu adalah yang berumur 5 tahun. Ya, kalau unta mungkin di kita tidak ada, jarang menemukan, atau bahkan tidak pernah ya kita menemukan ada yang kurban unta ya, khususnya saya sendiri di Indonesia. Jadi biasanya di daerah Arab, maka batasannya ini 5 tahun dan masuk ke usia 6 tahun. Dan selanjutnya yang sah atau cukup dipakai kurban itu adalah as-sanyu minal baqari. Artinya sapi yang berumur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Nah, terus di sini jelaskan satu unta ini, satu unta badanah ini cukup untuk 7 orang. Cukup untuk 7 orang yang mana mereka berkumpul ya, saling atau patungan untuk berkurban fit tadhiyah dengan itu unta. Satu unta. Jadi satu unta bisa cukup untuk 7 orang. Jadi patungan kurban itu maksimal 7 orang, tidak bisa lebih. Lalu cukup juga al-baqarah, lihat di sini al-baqarah. Nah, sapi juga, nah ini di kita banyak ya. Sapi ini juga bisa untuk 7
7 orang. Bagaimana kalau domba kambing? Maka itu hanya cukup untuk satu orang. Satu orang. Satu orang saja. Dan ini kata musonib kitab Fathul Qorib, afdolu min musyarakatihi fi ba'irin. Jadi paling unggul atau lebih unggul daripada dia bersama-sama kurban satu unta atau satu sapi. Satu unta ya di sini ba'ir fi ba'irin. Jadi lebih unggul sendiri berkorban-kurban daripada bersama-sama berkorban sapi 7 orang. Nah, tapi kalau dilihat dari segi jenis hewan kurbannya, yang paling utama kata musonif ini ibilun, yaitu unta. Setelah unta yang kedua adalah bakorun, yaitu sapi. Yang ketiga adalah gonamun, yaitu domba ya, domba. Nah, itu hewan-hewan yang sah atau yang cukup untuk dipakai untuk kurban ya, yang untuk kurban. Selanjutnya saya akan kasih makna lagi dalam bahasa Sunda. Yaitu ada 4 hewan yang tidak cukup, yang tidak sah untuk dipakai kurban. Yang pertama, bentar ya, mohon maaf. Jadi dimaknai dengan Sunda dulu. Aduh ini. Wa arbaun sareng ari aya 4 perkara. Wa fi ba'din nusakhi sareng eta tetep dina sapalihna taula dan pirang-pirang matan. Wa arba'atun ari aya lapad arba'atun. Di matan yang lain disebutkan arba'atun bukan arbaun. La tujzi'u tenyukupkeun. La tujzi'u hante nyukupkeun. Fid dohaya dina masalah dina pirang-pirang kurban. Dina pirang-pirang kurban. Artinya tujzi'u tenyukupkeun itu arba'ah ya. Jadi ada 4 sato. 4 hewan. Ayo 4 sato anu henteu cukup dipakai kurban. Ahaduha ari salah sahijina tina itu arba'ah al aura'u eta sato anu picak anu pecak al bayinu anu jelas. Aya dohiru tegas nama anu dohir anu jelas-jelas katingali naon auruha pecakna eta aura. Wa in bakiyat sok sanajan tumetep naon al hadaqatu hihideung sikipanona fil asohi dina qaul asoh. Wasani jeung ari anu kaduana tina itu arba'ah sato anu teu cukup dipakai kurban al arja'u eta anu pengkor. Al arja'u eta anu pengkor al bayyinu anu jelas. Non arjuha pengkorna itu sato. Pengkorna itu arja. Jadi walau kana ya sok sanajan bukti naon husulul arji hasilna eta pengkor laha eta tetep pikeun arja ilda idtijaiha dilanalika maksudnya gimana idtijaiha jadi dilanalika tetejehna motahna itu arja litadhiyati pikeun tadhiyah bisa babid inda ittijaiha mohon maaf inda ittijaiha ini dina nalika digolerkeunana itu arja litadhiyati pikeun tadhiyah bisa babid tirobiha kusabab adug-aduganana eta sato. Jadi indat jaiha ini adalah ketika rek digolerkeun atau mau dibaringkan untuk disembelih untuk kurban.
Wasalisu jeung ari anu katiluna almaridatu eta anu gering albayinu anu jelas naon maraduha geringna itu sato maridoh walayadurru jeung teu madarat naon yasiru hadhil umuri saeutikna ieu pirang-pirang perkara warrabi'u jeung ari anu kaopatna al-ajfa'u ini ada kirang jelas al-ajfa'u itu anu begang wahya jeung ari itu ajfa allati anu dahaba anu leungit naon mukhuha polona itu ajfa ai dahaba tegasna ma anu leungit naon di maguha polona itu ajfa minal hazali tina lantaran banget begang alhasilu anu hasil laha pikeun itu ajfa. Nah, sudah itu wayujzi'u jeung nyukupkeun naon nu nyukupkeun teh wayujzi'u jeung nyukupkeun naon al-khosiyyu naon al-khosiyyu wayujzi'u jeung nyukupkeun naon al-khosiyyu sato anu dikebiri ayel maktu'u tegasna mah anu ditektek al-khosiyataini ya dua pelirna itu satu al-maktu'u al-khosiyataini ya wa maksuru jeung anu pecah awal maksurul qorni jeung anu pecah tandukna ilam yuksar atau ilam yusir lamun mah henteu napakan fil lahmi dina dagingna henteu mengaruhan kana daging wa yujzi'u jeung nyukupkeun aidon kalawan deui naon faqidatul quruni anu henteu aya tandukan wahia sareng ari itu faqidatul quruni al musamatu eta anu dingaranan bil jalha'i ku ngaran jalha itu nyadugul atau tanpa tanduk wala tujzi'u jeung henteu nyukupkeun naon al maqtu'atu anu katektek kullul uduni sakabeh ceulikna wala jeung teu nyukupkeun oge naon ba'duha sawarehna itu udun wala jeung teu nyukupkeun naon al makhluqatu anu dilahirkeun bila udunin kalawan teu aya ceilian anu dilahirkan atau anu diciptakan tanpa ceuli wala jeung teu cukup naon al maqtu'atu anu katektek naon adzanbu atau al maqtu'atu dzanbi anu katektek buntutna wala jeung teu cukup pikeun kurban naon ba'duhu sawarehna itu buntut teu cukup lamun mah kapotong sawarehna. Nah ini kita jelaskan lagi ya. Jadi ada empat hewan yang tidak cukup untuk bisa dipakai kurban. Binatang yang tidak sah, hewan yang tidak sah untuk dipakai kurban. Ya, yang pertama adalah mana tadi teh? Yang pertama ada al-aura. Nah ini teman-teman bisa lihat al-aura. Al-aura al-bayyin artinya hewan yang sebelah matanya buta dengan kebutaan yang jelas
misalnya sampai keluar matanya, atau bahkan meskipun masih ada sih bola matanya masih utuh, tapi kalau menurut pendapat yang asoh, ya, bola matanya masih utuh, tapi kalau jelas-jelas buta, misalnya satu sudah bisa dijelaskan bahwa hewan itu buta, maka itu tidak sah untuk dipakai kurban. Mungkin boleh disembelih tapi bukan untuk udhiyah ya, bukan untuk kurban. Kurban itu harus selamat dari cacat ya. Wasali al-arja al-bayin. Al-arja itu adalah yang kedua, ini hewan yang pincang atau pengkor ya kalau kata bahasa Sunda. Pincang yang jelas kepincangannya. Pincang yang jelas kepincangannya. Gimana kalau pincangnya itu waktu misalnya dia di dibaringkan untuk disembelih ya. Itu tetap saja jadi tidak sah meskipun hasil pincangnya itu karena dia ketika mau dibaringkan untuk disembelih dia terus berontak gitu ya, intirobiha, berontak. Yang ketiga adalah hewan yang maridoh. Maridoh itu adalah yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya, tapi kalau sedikit-sedikit ya tidak apa-apa. Yang keempat yaitu hewan yang ajfa. Ajfa itu yaitu yang sangat-sangat kurus, ya. Hewan yang hilang otaknya, yang hewan mukhuha ya otaknya karena terlalu kurus. Dan sudah dianggap cukup nih ketika hewan yang dikebiri misalnya, hewan yang dikebiri atau hewan yang dipotong ya, dipotong kedua pelirnya. Itu ketika tidak mempengaruhi dagingnya. Termasuk juga cukup untuk dipakai kurban hewan yang tidak punya tanduk. Hewan yang tidak punya tanduk karena memang tidak berpengaruh terhadap daging ya. Tidak ada kan yang mau makan tanduk. Wala tujzi'ul maqtu'atul udhunu. Nah, tidak cukup, tidak sah ketika hewan kurban ini kupingnya terpotong baik seluruhnya kulul udun atau ba'duha sebagian itu udun, atau yang terlahir tanpa telinga misalnya, itu tidak bisa dipakai untuk kurban. Dan juga tidak cukup untuk kurban yaitu yang terpotong ekornya baik semuanya atau ba'duhu sebagian itu ekornya. Nah, itu ya. Sekarang kita akan bahas lagi ya, ringkas-ringkas saja, ini poin-poinnya saja menurut kita Fathul Qorib. Waktu masuk penyembelihan. Wayadkhulu jeung asup naon waktu dzabhi, waktuna mencit lil udhiyati pikeun udhiyah min waktu sholatil idi timimiti waktu sholat id ay idin nahri tegas nama idul kurban. Wa ibaratur raudoti jeung ari ibaratna kitab raudhah wa asliha jeung asalna itu raudhah yadkhulu asup naon waktu tadhiyati waktu tadhiyah ya. Ini lapad kitab raudhah. Naon lapad yadkhulu waktu tadhiyati ila akhirih. Yadkhulu asup naon waktu tadhiyati waktu tadhiyah idza tala'at di mana-mana bijil naon asyamsu panon poe yauman nahri dina poenan kurban. Wa mado jeung ngalewat qadra rakaataini kana saukuran 2 rakaat salat wa khutbataini jeung dua khutbah khafifataini anu enteng duanana, maksudnya anu parendek anu cepat. Intaha parantos beres, geus beres itu cariosan dina kitab raudhah wa asliha. Wa yastamiru jeung tumutep naon waktu dzabhi waktu mencit
ila gurubi syamsi nepi ka surupna panon poe min akhiri ayyami tasyriki dina akhir poe tasyrik wahia sareng ari itu ayam tasyrik asala satu eta tilu poe al mutasilatu anu nyambung bi asyri dzulhijjati kana 10 Dzulhijjah. Jadi penjelasannya adalah waktu penyembelihan udhiyah. Mohon maaf, waktu penyembelihan udhiyah itu adalah dimulai dari waktu sholat hari raya min waktu sholat yang idin lahri ya. Kalau menurut ibarat kitab Raudhah dan asal Raudhah ini ada bahasa yadkhulu waktu tadhiyati idza tala'atis syamsu ya, ketika terbit matahari. Jadi masuk waktu kurban ketika terbitnya matahari hari raya kurban dan telah melewati kira-kira 2 rakaat sholat dan 2 khutbah yang pendek. Dan kurban atau penyembelihan itu masih bisa dilaksanakan waktu dabhi, waktunya menyembelih itu bisa dilaksanakan sampai terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu dijelaskan di sini adalah 3 hari as-salasul muttasilatu bi asyri dzulhijjah. 3 hari yang berkaitan atau nyambung dengan 10 Dzulhijjah, artinya 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, kita maknai lagi. Wa yustahabu jeung disunatkeun ilda dabhi dina nalika mencit naon khamsatu asya'a 5 pirang-pirang perkara. Ahaduha ari salah sahijina tina itu khamsah at-tasmiyatu eta maca bismillah. Fayaqulu maka ngucap saha adzabihu jalma anu mencit bismillahi kana lapan bismillah. Wal akmalu jeung ari anu sampurnana bismillahirrahmanirrahim nyata lapan bismillahirrahmanirrahim. Falau lam yusammi maka lamun mah teu maca bismillah halal maka halal naon almadbuhu pepencitanana. Wasani jeung ari anu kaduana as-sholatu eta maca sholawat ala nabi ka kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrahu jeung dimakruhkeun naon ayyajma'a yen ngumpulkeun baina ismillahi antarana jenengan Allah wa ismi rasulihi jeung jenengan rasulna Gusti Allah. Wasalisu jeung ari anu katiluna istiqbalul qiblati eta mayun ka kiblat. Mayunkeun ka kiblat bidzabihati kana sato pepencitanana ay wajjihu tegasna mamadapkeun hu kana ay wajjihuhu jeung madapkeun itu si jalma ayu wajhihu tegasna mamadapkeun saha adzabihu jalma anu mencit madbahaha kana pepencitanana lil kiblati ka kiblat wayata wajjahu jeung madap saha huwa eta si dabih aidon kalawan deui madapna ka kiblat. Yuwajjihu adzabihu madbahaha lil kiblah wa yatawajjahu huwa aidon. Jadi ngadepkeun itu si dabih karena madbah itu mohon maaf, madbah itu artina leher beuheung nya. Wa yuwajjihu tegasna ngadepkeun saat dabihu jalma anu mencit madbahaha kana beuheungna eta dabihah gitu. Madbaha kana beuheungna itu dabihah lil kiblati ka kiblat. Lehernya dihadapkan ke kiblat dan yang menyembelih juga menghadap ke kiblat. Warrobiu jeung ari anu kaopatna at-takbiru eta takbir. Aya qabla tasmiyati tegasna mah dina samemeh bismillah maca bismillah au ba'daha atau dina sabadana maca bismillah. Salasan kalawan 3 kali. Kama sapertikeun perkara kaul qala anu geus ngucap saha al-Mawardi Imam al-Mawardi.
Wal khamisu jeung ari anu kalima addu'a'u eta ngadoa bil qabuli kana ditarima. Fayaqulu maka ngucap saha adzabihu jalma anu mencit Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Allahumma ya Allah hadhihi ari ieu minka eta tetep ti anjeun wa ilaika jeung ka anjeun. Fataqabbal maka mugi nampi Gusti. Ai hadhil udhiyatu tegas nama ari ieu udhiyah kurban nikmatun eta nikmat mingka ti anjeun alaya ka kuring. Wa taqarrabtu jeung ngadeukeutkeun diri kuring biha ku itu udhiyah ilaika ka anjeun. Fataqabbal maka mugi Gusti nampi ha kana eta udhiyah minni ti kuring. Jadi penjelasannya ada 5 sunnah, ada 5 anjuran ketika kita menyembelih kurban. Wa yustahabu inda dzabhi khamsatu asya'a, 5 perkara. Yang pertama at-tasmiyah, baca bismillah. Jadi yang menyembelih itu minimal membaca bismillah. Yang paling sempurna wal akmalu yaitu bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau tidak membaca bismillah? Halal, masih tetap halal yang disembelihnya halal al-madbuhu. Yang kedua, sunnah dalam menyembelih itu adalah bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bersolawat. Nah, dimakruhkan ketika kita mengumpulkan nama Allah dan nama Rasul. Dan juga yang ketiga, menghadap kiblat, menghadap kiblat. Jadi si Nabi yang menyembelih itu menghadapkan leher sesembelihannya, sesembelihan itu si Nabi ya dihadapkan ke kiblat dan dia juga menghadap ke kiblat. Yang keempat itu takbir, buat takbiru artinya takbir itu bisa sebelum bismillah atau bisa setelah bismillah. Berapa kali? 3 kali sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Marwardi. Yang kelima yaitu berdoa supaya kurban kita diterima. Doa contoh yang disebutkan dalam kitab ini yaitu Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, ini adalah nikmat darimu dan ini kupersembahkan ya untukmu, kembali lagi kepadamu, maka semoga engkau menerima. Ya, jadi maksudnya ini udhiyah ini adalah nikmat darimu, dari Allah kepadaku, dan aku mendekatkan diri dengan udhiyah ini, dengan kurban ini kepadamu, maka semoga engkau menerima udhiyah ini dariku. Nah, bagaimana sekarang selanjutnya hukum memakan hewan kurban? Walayakulu jeung teu meunang ngadahar saha mudohi jalma anu udhiyah syai'an kana hiji perkara minal udhiyati tina udhiyah almandurati anu dinadarkeun. Bal yajibu balik tawajib alaihi ka eta si mudohi. Nah, nawan at-tasadduqu sedekah bijami ilahmiha ku sakabeh dagingna itu udhiyah manduroh. Falau akhara lamun mah maka lamun mah ngakhirkeun eta si jalma ha kana eta udhiyah manduroh kana nyodakohkeunana fatalipat tuluy ruksak lazima maka mesti hu ka itu si mudohi. Nah, jadi jawabnya di lazima ini jawab dari lau. Lazima maka mesti itu si mudohi naon domanuha ngagantianana nanggungna kana eta udhiyah mangduroh. Wayakulu jeung meunang ngadahar minal udhiyati tina udhiyah al mutatawwi anu sunnah ya al mutatawwi biha anu disunahkeun eta udhiyah sulusan kana sapertilu al jadidi netepan kana qaul al jadid. Wa masulusani sareng anapun ari 2/3 faqila maka dicaritakeun naon lapad yatasaddaqu bihima. Yatasaddaqu nyodakohkeun wae itu si jalma anu udhiyah mudohi bihima
kana eta sulusani. Warojaha jeung ngarojehkeun ngaundakeun hu kana eta qaul saha An-Nawawi Imam An-Nawawi fi Tashihit Tanbih dina kitab Tashihut Tanbih. Wakila jeung dicaritakeun deui naon yuhdi ngahadiahkeun eta si jalma sulusan kana sapertilu lil muslimina pikeun jalma-jalma fakir al agniyai anu balaleunghar sapertilu ka mukmin muslimin anu beunghar wayata sodaku jeung sodakoh itu si jalma disulusin kana sapertilu deui alal fuqaroi ka jalma-jalma fakir min lahmiha tina dagingna eta udhiyah al mutatawwi walam yurajih jeung teu ngaundakeun sa An-Nawawi Imam An-Nawawi fi raudhati dina kitab raudhah wa asliha jeung asalna itu raudhah syai'an kana hiji perkara min hadaini tina dua min hadainil wajhaini tina ieu dua rupa pendapat. Ada pendapat yang disodakohkan seluruhnya kepada fakir miskin ya. Mana tadi? Fakila yatasaddaq bihima. Ada juga dihadiahkan. Yang kedua dihadiahkan kepada agniya dan satu lagi sepertiga lagi dihadiahkan kepada fakir. Dan wala yabiu jeung teu meunang ngajual ayah rumu tegasna mah haram alal mudahi ka jalma anu kurban naon bai'u syai'il ngajualna hiji perkara minal udhiyati tina udhiyah ay min lahmiha tegasna mah tina dagingna itu udhiyah au syiriha atawa tina rambutna itu udhiyah au jildiha atawa tina kulitna itu udhiyah wayah rumu jeung haram aidon kalawan deui naon ja'luhu ngajadikeunana eta ngajadikeunana itu sya'run atau jildun ya jildiha sya'ruha ujrotan kana jadi buruh lil jazzari pikeun tukang jagal walau kana sok sanajan bukti naon al udhiyatu udhiyahna tatawuan eta sunat wayut imu jeung mere dahar hatman kalawan mesti minal udhiyati tina udhiyah al mutatawwi bihima anu sunat al fuqaraa ka jalma fakir wal masakina jeung ka jalma miskin wal afdalu jeung ari anu unggul atas sadduku eta nyodakohkeun bijami'iha kana sakabehna eta udhiyah illa lukmatun angin sahuap au luqoman atawa pirang-pirang huap ya jama taksir ya tabarroku anu ngalap barokah saha mudahi jalma anu udhiyah biakliha kana ngadaharna eta lukmah itu udhiyah ya fa ilnahu da saestuna kelakuan sareng tingkah yusanu eta disunahkeun lahu pikeun itu mudahi naon dalika eta kalakuan maksudnya nuang kana eta udhiyah sahuap atawa pirang-pirang huap wa idza akala jeung di mana-mana ngadahar eta si mudahi al ba'do kana sawarehna wa tasaddaqo jeung nyodakohkeun itu si mudahi bil baqi kana sasesana hasola maka hasil naon lahu hasola maka hasil naon lahu pikeun itu si jalma hasola maka hasil lahu pikeun itu si jalma anu udhiyah mudahi naon sawabu tadhiyati ganjaran tadhiyah bil jami'i kalawan sakabehna watasoduki jeung ganjaran sodakoh bil ba'di ku sawarehna eta udhiyah. Jadi di mana tadi kita ini ya setelah kita bahas sunah-sunah ini ada larangan dilarang atau diharamkan bagi orang yang udhiyah dengan udhiyah yang dinadarkan kurban yang dinadarkan itu sama sekali tidak boleh memakan satu pun dari kurbannya dari udhiyahnya tapi wajib untuk menyedekahkan semua dagingnya itu kepada yang berhak menerimanya pokoknya jangan dimakan sendiri kalaulah keburu rusak karena di akhir-akhir maka itu harus ditanggung diganti jadi ditanggung jawab oleh orang yang udhiyah mandurah itu tidak boleh orang yang udhiyah yang dinadarkan itu untuk memakan daging kurbannya ini menurut kitab Fathul Qorib dan orang yang udhiyah sunnah
udhiyah sunnah ya, ini boleh untuk memakannya. Menurut kitab ini yaitu sulusan sepertiga. Sepertiga. Bagaimana 2/3 lagi? Nah, 2/3 lagi. Ada yang bilang fakila yatasodaku bihima. Ada yang bilang semuanya disodakohkan. Ya, dan ini kaul ini diunggulkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Tashih Tanbih. Ada juga wakila yang bilang bahwa sepertiga dihadiahkan kepada muslimin yang kaya dan sepertiga lagi disodakohkan kepada fakir miskin dari dagingnya. Dalam kitab Raudhah Imam Nawawi tidak mengunggulkan salah satu dari dua kaul ini. Nah, lalu larangan yang selanjutnya adalah tidak boleh menjual wala yabi'u ayahrumu haram menjual ala mudohi kepada orang yang kurban ya. Jadi haram bai'u syai'in menjual satu perkara dari sebagian itu kurban, sebagian itu udhiyah. Contoh dari dagingnya, min lahmiha au sya'riha atau dari rambutnya, au jildiha atau dari kulitnya. Dan haram juga menjadikannya sebagai upah ya kepada upah kepada tukang kepada pejagalnya. Kalau mau memberi upah ya jangan dari itu, jangan dari hasil udhiyah, dari kulitnya atau dari dagingnya, ya dari yang lain saja. Jadi tidak boleh. Walau kanat al-hudiyatu tatauan, walaupun udhiyahnya sunat. Dan itu harus memberi makan, orang yang udhiyah itu harus memberi makanan kepada para fakir dan para miskin. Yang paling afdol itu adalah menyedekahkan semuanya. Semuanya disodokohkan ya. Itu yang paling afdol. Tapi kecuali lukmah atau lukoman. Lukmatun itu adalah satu suap atau beberapa suap saja. Yang mana tujuannya ini ya tabarroku. Ya tabarroku itu adalah ngalap berkah ya. Mencari berkah itu orang yang berkurban dengan memakannya. Dan ternyata itu fa'innahu yusallu lahu dalika. Disunahkan ketika mengambil beberapa suap saja dan semuanya disodakohkan. Ketika dia memakan sebagian, lalu sisanya itu disodakohkan oleh dia, maka ganjarannya atau pahalanya adalah pahala tadhiyah seluruhnya dan pahala sodakoh sebagiannya. Nah, itu mungkin penerangan singkat dari bab udhiyah ya, dari bab udhiyah halaman 62 Fathul Qorib. Ini dasarnya sebagai pegangan kita, standar kita ketika kita ingin memahami hukum udhiyah. Ini ada di kitab Fathul Qorib halaman 62. Ini sebenarnya masih terbilang singkat ya. Kalau mau lebih luas lagi silakan kitab Bajurinya dibuka ya, atau kitab-kitab Fathul Wahab atau kitab-kitab yang lebih besar. Ini madhabnya Imam Syafi'i. Jadi kita beramal, berkurban atau melaksanakan Idul Adha tiap tahun itu harus berdasarkan ilmu juga. Tidak boleh beramal tanpa ilmu ya. Mohon maaf kepada teman-teman sekalian, atau mungkin ada yang dari kalangan santri atau dari kalangan ulama, para guru-guru saya yang menonton, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Mudah-mudahan apa yang saya buat ini hitung-hitung saya belajar dan teman-teman sekalian bisa mengoreksi kalau ada baris atau penjelasan yang salah ya. Terima kasih. Akhirul kalam, hadaniyallah wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu manfaat barokah di dunia dan akhirat. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.